Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kituna teh lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Jaka Sinangling narik napas panjang. Memang bisa nggak maklum, kanyataan anu paling berat dina lambaran kahirupan kirana kudu ditarimakeun. Kanyataan anu terus jadi siksaan kana pikiran jeung perasaanana. Jaka Sinangling kadenge harita nyarita deui lalaunan. Cek akang oge, naon anu dilisankeun bieu ku kirana bisa gak maklum ku akang. Tapi lain ngandung harti kirana kudu terus-terusan penggasarepan dina nyorang ieu kahirupan. Masih keneh aya poe-poe anu sejen, poe jeung waktu anu bakal ngadatangkeun kabagjaan keur kirana. Kitu cek akang mah. Tapi ke diri abdi lir upama kaca anu tos peupeus anu moal tiasa dipake reueus ku diri abdi na waktu ayeuna. Mustika kaunitaan abdi tos hancur Kang. Abdi teu nyangka bakal ngaranapa nasib seperti kieu Kang. Sing sabar cek akang oge kirana. Cocoba anu tumiba memang teu bisa diponah deui. Upama urang ayeuna terus-terusan mikirkeun kaayaan seperti kitu, malah musibat anu tumiba dijadikeun bang balu hate, akhirna bakal jadi panyakit dina pikiran urang. Nu rugi mah pan tetep be kirana. Nu sejen mah memang moal aya anu bisa nulungan kajaba ti diri kirana sorangan. Jadi kacinekanana cek akang mah kieu kirana sing tetep kirana tabah dina nying hareupan ieu cobaan. Abdi rek kumaha bisa tabah Kang. Sabab ku ayeuna diri abdi anu saperti kieu. Saha anu rek naikeun ka diri abdi Kang? Saha Kang Jaka?
Kirana dina waktu harita ngarangkul ka Jaka Sinangling, ngarebahkeun sirahna dina luhureun dada Jaka Sinangling bari terus cerik deui. Kirana sumegruk cerik dina luhureun dada na Jaka Sinangling. Buukna diusapan ku Jaka Sinangling, kadenge Jaka Sinangling nyarita deui sorana ngageleter. Kirana ulah waka ngarentaskeun harapan sorangan cek akang oge. Kaselempangan kirana cantang tu bakal jadi kanyataan. Akang salaku jalma anu geus kautangan budi ku kirana. Tangtu moal cicing ningali kirana aya dina kaprihatinan. Ulah waka mungkas harapan sorangan cek akang oge. Dosa kirana. Nanging memang laras kangaranan awewe seperti dari abdi tos teu aya deui ACNA. Saha anu rek ngajenhan ka diri abdi, Kang Jaka? Abdi teu kiat ka. Jaka Sinangling dina waktu harita meureuh deui panonna. Aya anu ngembeng baseuh dina bibir panon kitu nate, lantaran bisa ngarasakeun kana kaayaan hate jeung parasaan kirana. Sapasang panon anu semuhurung anu aya di luhureun imah ngintip dina lebah sela-sela liang bilik ngawaskeun kana kaayaan anu di jero imah. Mangsa Jaka Sinangling keur silih rangkul jeung kirana. Eta jirim teh tayalian ti Ayu Manganti. Paroman Ayu Manganti lamun seug ti beurang bakal katingali nyiak beureum. Ayu Manganti harita mundur ka tukang, narik napas panjang, terus ngegerendeng ngomong sorangan. Salah, memang omongan Mang Utun. Badai juragan Gandara, teteh, di dia geningan maronok nasi Jaka Sinangling jeung eta awewe tetah. Mun kitu mah aing dina poe isukan. Rek ngaja datang ngajakan Aji Sutra, rek ngajak ku aing di papanas tah si Jaka Sinangling teh. Ulah nganggap sepi ka diri aing. Bet aing oge bisa menangkeun jajaka anu leuwih sagala rupana lamun dibandingkeun jeung manehanana. Rasakeun ku maneh dina poe isukan Jaka Sinangling. Panas hate maneh dina waktu isukan. Geus kitu mah Ayu Manganti terus indit ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun kirana waktu asup ka jero kamarna anu meunang mernahkeun pribumi. Kitu deui Jaka Sinangling di kamar anu hiji deui. Harita Jaka Sinangling ngagoler bari hate magalecok ngomong sorangan. Ayu Manganti, tetela anjeun memang awewe anu teu bisa dicekel omonganana. Padahal waktu anjeun masih keneh jadi muridna Nyai Windu Apsari. Sikep caritaan anjeun jeung tetepan anjeun geus jadi kacindekan. Yen Ayu Manganti neudeun harapan ka diri akang. Tapi ayeuna lantaran ningali aya jajaka anu leuwih kasep, anu leuwih gagah, tur anak jelema anu jugala, langsung anjeun geus teu inget deui ka diri akang. Padahal sanajan salila ieu aing can panggih jeung Ayu Manganti, tetep hate jeung pikiran mah ngait ka diri anjeun Ayu. Tapi dina kanyataanana mah anjeun mah geus teu inget ka akang. Nyeri jeung peuri karasana ku hate akang dina waktu ayeuna Ayu Manganti. Anjeun bakal nyandingkeun, bakal jadi pamajikanana Aji Sutra, jajaka kasep rupa, turunan anak jugala. Teu sangka cinta jeung kasatiaan anjeun ngan ukur ngudag keur kasenangan geuningan. Jaka Sinangling sababaraha kali narik napas panjang bangun anu ngangluh rumahu. Hanjelu nyeri hate
sedih jeung rupa-rupa perasaan gumulung ngajadi hiji patali ejeng menang beja ti Ma Eco anu ngabejakeun cenah Ayu Manganti bakal dipihukum ku Aji Sutra. Dina poe isukna Ayu Manganti bener-bener ngabuktikeun maksud hatena ngahaja ngadon ngopi di warung nama Eco. Datangna bareng jeung Aji Sutra diuk ngarendeng pageye-geye. Dapuguh warung teh ngahiji jeung imah. Obrolan anu aya di warung bisa kadenge kalawan jelas. Kirana harita teh keur mandi di pancuran. Jaka sinangling lain bae bisa ngadengekeun kalawan jelas anu keur ngobrol antara Ma Eco jeung Ayu Manganti anu dibarengan ku Aji Sutra. Tapi bisa oge ningali diukna anu pageye-geye teu beda ti anu keur oleng panganten. Kadenge Ayu Manganti anu harita cumarita. Kumaha teh Ma? Mun anu ngariring manok teh tos aruih Ma? Teu acan Nyimas, teu acan. Geningan uninga di dieu di tempat Ma aya anu ngiring ngaradap Nyimas. Nya aya be anu ngawartosan Ma. Piraku teu terang atuh Ma ka diri abdi, pan abdi teh Ayu Manganti teh. Da ieu Kakang Aji mah panginten Ma teh tos uninga nya. Ayu Manganti ngaret ka Aji Sutra. Ma Eco anu boga warung puguh be manggut sababaraha kali bakat kohormat-hormatna ka Aji Sutra. Oh, semuhun dan ajinya. Malu mate hari isu kene masuk rajen rada kurang awas Nyimas. Paingan atuh Nyimas. Nyimas Ayu Manganti mah. Da pasti aya bae wartosna ngeunaan segarupi hal oge. Nun be Nyimas, mak ayeuna diparengkeun tepang sareng Nyimas Ayu Manganti. Ari kana jenengan mah teh sering nguping, ada sok rajen diobrolkeun geuningan. Aji Sutra nyerenge seuri, neuteup ka Ma Eco bari terus ngomong. Memang geunjleung kamari-kamari mah moal aya nu teu nyabit Ayu Manganti sabab aya kajadian guruna Jumara jeung Marjan teh anu daratang. Malah nu satarusna ditindak apanan ku Ayu Manganti Nyeta ma oge sering nguping jenengan Ayu Nyimas Manganti teh. Malah aya deui wartos teh saurna semuhun dan Aji mualami deui oge saurna teh bakal diistrenan saurna teh. Aji Sutra seuri bari ngareret ka lebah Ayu Manganti terus nyarita. Memang bener di antara abdi duaan sigana bae tos aya kacocogan dua hate geus ngajadi hiji nu matak abdi moal ngulur-ngulur deui waktu ieu teh nya tinggal nangtukeun waktuna be anu hade Oh. Nya ari mama ngiring bingah be atuh Aden. Nyimas mung eta be anu kabayang teh nya ayeuna kumaha maksud teh pesta anu bakal diayakeun teh teu kinten tinang tu bakal ramena teh. Nyari nurutkeun rarancang mama diayakeun pesta teh 3 poe 3 peuting supaya bisa nyugemakeun sakumna pangeusip pilemburan dina ngalalajuanan hiburanana tadi nama rek 7 poe 7 peuting ngan ieu Ayu Manganti henteu satuju. Lila teuing cenah beureunan pestana. Ayu Manganti nyiwit leungeun Aji Sutra anu diciwit dina waktu harita ngagurubug nikmat sedengkeun jaka sinangling anu ngintip di jero imah ngahiyap panas dadana ningali eta kaayaan. Ayu Manganti imut semu rada ngajanggilek terus nyarita deui. Kang Aji mah bet jadi nyalakeun abdi sanes alim pesta abdi mah Kang tapi ngamur-amur biaya tepugu 3 dinten 3 wengi oge Kang tos cekap atuh meuni kedah aya saminggu lebar biaya Kang. Nyakeun be atuh biaya mah aya sanajan nepikeun ka pesta 2 minggu oge Nyimas. Kangaranan pangantenan mah apan ngan sakali dina lambaran kahirupan teh. Bener teu
laras aden laras marukankeun teh. Semuhun dari kangaranan panganten namung sakali atuh antara bujang jeung lanjang. Mung naon anu disaurkeun ku Nyi Mas Ayu Manganti aya laresna ketang. Mun dari penting nama salametna sanggep emak mah. Ayu Manganti siga anu ngahajak ngobrol teh ditarikeun ngarah kadengieun kunu aya di jero imah nyaeta Jaka Sinangling. Sabab naon anu dilakukeun dina waktu harita memang ngahaja hayang mapanas hatena Jaka Sinangling. Loba deui obrolan-obrolan anu sejena anu pikeun Jaka Sinangling mah nguwuh ngaheab panas hatena. Hanjelu nyeri hate jeung sedih sabab geus kabandungan tetela wanoja anu ngaran Ayu Manganti teh geus teu bisa diharapkeun deui ku dirina. Bet jadi rentas harepan jeung cintana Jaka Sinangling ka Ayu Manganti. Geus ngarasa puas ngadon ngopi bari jeung ngobrol di warung nama Eco. Harita Ayu Manganti terus amitan jeung Aji Sutra. Dina waktuna baralik bisa katingali ku Jaka Sinangling. Dina mangsana lalempang teh duanana pacekal-cekeleungeun. Jaka Sinangling sababaraha kali narik napas panjang gogodeg bari jeung ngagarendeng ngomong sorangan. Nyaan Ayu Manganti geus teu inget ka diri aing. Teu inget sama sakali. Ngan teu nyangka sugante bener Ayu Manganti bisa dipercaya. Wanoja saperti Ayu Manganti masih manahoreng eleh geningan kudunya mah sing kuat jeung sing sabar hate aing. Waktu kirana beres mandina sarta geus salin baju langsung harita ngajakan neruskeun lampah ka Jaka Sinangling. Ku emutan abdi kumaha upami urang naraskeun deui lampah teh Kang ayeuna mah. Kang, kunaon bet jiga nu ngalamun geningan Kang Jaka mah? Jaka Sinangling rada ngarenjag bangun anu kagebah. Puguh keur mikirkeun jeung ngabayangkeun Ayu Manganti. Oh, nya memang urang naruskeun lampah ayeuna mah. Jadi sakumaha anu dijelaskeun ku Akang teh, urang nepungan parawing teh abe ayeuna mah kalemburna. Nya ari abdi mah ngeringan kumaha saena we Kang. Kangaranan jalma panyesaan saperti kieu mah teu langkung anu nyanda Kang. Nanging ku kinten-kintenan bakal ditampi kitu Kang kadongkapan urang ku pihakna. Nuhun maksad teh ku kulawarga parawing. Nya pastina oge ditarima atuh. Pira kumaha ditolak sabab Akang geus nyaho parawing jalma surti bakal apaleun kana maksud tujuan urang anu hayang ngaronjatkeun ilmu silat demi numpes tindak laku kajahatan. Mun atuh upami tos geulik kitu mah mangga urang amitan be ayeuna mah ka Mang Eco Kang. Geus kitu mah harita Jaka Sinangling jeung Kirana terus amitan ka Mang Eco salaku pribumi. Rek ditinggalkeun ku Jaka Sinangling jeung Kirana teh Mang Eco bangun anu seunggah sigana teh kadenge harita nyarita. Padahal mah atukeun be heula di dieu lanan Nyi Mas Agus. Ngarah mah aya anu ngabaturan. Jadi kumaha ieu teh rek naruskeun deui lampah nepungan si Rawing teh. Jaka Sinangling ungeuk bari terus ngajawab. Nya ka mana deui atuh mah? Da puguh memang kadinya tujuan teh. Mudah-mudahan be engke dina hiji waktu urang diparengkeun deui bisa tepung nyamaknya. Atunya puguh we Agus. Jadi mun kabeneran
ngambah ka lembur maksud mate ngambah ka lembur emak kalebah dia ulah henteu kersa nyimpang jeung ulah kararagok datang we ka dieu ka emaknya da moal disasa ku emak oge tang tuna oge nyan ieu tega wae ninggalkeun emak Gus. Jaka Sinangling seri leutik berterus ngawalon. Nya kumaha atuh da mah aya anu dituju lain teh hayang lila aya di dieu mah da puguh neangan pribumi sapertos emak teh hese ngan dadek di kumaha deui mah da geus kieu acarana. Nyacung we atuh ari teu beunang dicanat mah ku emak sing salamet di perjalanan oge aya dina kalancaran sagala rupina nya. Geus kitu mah Jaka Sinangling jeung Kirana pada neruskeun lampahna pikeun nepungan si Rawing. Nepikeun ka waktu harita ku Jaka Sinangling memang can dibuka ngeunaan masalah anu sabenerna ka Kirana yen si Rawing teh mangrupa bapana anu ngayuga. Pikeun lumampah nuju ka lembur matuh banjar karang pamidangan jalma anu ngaran si Rawing memang lain jarak anu deukeut. Tapi Jaka Sinangling jeung Kirana terus ngeureuyeuh lumampah. Wanci pabebeurang keur meujeuhna panas poe. Jaka Sinangling waktu ngaliwat ka lebah walungan gede anu caina herang bet jadi kahudang perasaanana hayang mandi. Dina kaayaan hareudang saperti kitu seger meureunnan ceuk pikirna. Sanggeusna ngaliwatan eta walungan gede anu caina herang tea, Jaka Sinangling terus ngajakan leureuh ka Kirana. Tah, urang leureuh heula ye di dieu Kirana. Nya da terus-terusan lumampah bari jeung teu leureuh mah. Bisa mopo di tengah jalan ke. Tah di dieu dinu ieuh ye. Kirana diuk ngajemprak di hanapeun tatangkalan anu linduh ieuh lantaran lebeut dauna. Jaka Sinangling kadenge harita nyarita deui ditujukeun ka Kirana. Tah ayeuna kieu ye. Lantaran akang hareudang ieu teh ye Kirana. Tingali bae ku Kirana tuh. Akang nepikeun kangesang kieu ye. Jadi akang ayeuna ngahajanya rek mandi heula. Bet kabita tadi ningali cai walungan anu herang, batu-batu anu galede. Sigana teh seger mun mandi bari jeung ngaruru daki. Tadi rek miang padahal mah mandi ngan ayeuna ye asa hareudang deui ieu teh. Kirana dina waktu harita neuteup ka Jaka Sinangling terus kedalisan lalaunan. Mun nya mangga atuh Kang, bilih bade ngebak mah. Soyoskeun be abdi mah ngantosan di dieu Kang. Da piraku atuh ari kedah disarengan ku abdi mah. Nya ari akang mah dibaturan ku Kirana hayu ngan inggis akang mah henteu kuat. Bisa nyetrum. Nyaan moal naon ye Kirana di dieu heula akang terus mandi heula. Sangeup abdi oge mangga Kang. Sok enggal atuh bilih kalamean teuing ke keun ku abdi diantosan di dieu Kang. Tapi Kirana entong ulang-ulang wae atuh nya. Ka akang na jadi bingung ye. Jadi teu puguh mun parang ngajakan ngobrol teh. Munda kumaha atuh Kang, sanaos abdi oge nyobian dipapalerkeun, dibrang-brangkeun, tetep be hate sareng pikiran teh henteu tiasa dibohongan Kang. Datang tos Kang Jaka Sinangling oge mung dina luarna wungkul, siga nu merhatikeun sareng nyaah ka diri abdi teh. Anu sok padahal mah tetep be dina manah Kang Jaka mah henteu tiasa mungkir bebarengan sareng wanoja anu tos kotor dirina, henteu suci saperti diri abdi. Jaka Sinangling puguh be kaget ngadenge caritaan Kirana anu saperti kitu teh. Neuteup antep ka Kirana teu lila Jaka Sinangling terus nyarita deui. Kirana, cek akang oge ulah ngadakwa diri sorangan. Ku ayana goncang parasaan. Naon anu dicaritakeun bieu ku Kirana? Salah kacida. Akang teu boga pikiran anu nepikeun ka dinya. Terus terang, akang teu panuju ku caritaan anu dilisankeun bieu. Ngandung harti Kirana geus henteu percaya ka diri akang. Sanes henteu percanten Kang Jaka. Nanging diri abdi memang tos teu mampu
percaya deui ka diri sorangan Kang. Diri abdi tos henteu mampu milarian deui pamuntangan. Kirana kasedih kasusah oge Bang Baluh Kirana ku Akang bisa kamaklum, tapi lain ngandung harti cek Akang oge Kirana kudu mungkas harapan. Masih kene aya poe-poe anu panjang anu kudu disorang ku urang Kirana. Kirana ngeluk tungkul, memang kawilang hese ejeng berat ngusir tina alam pikiranana ngeunaan musibat anu geus tumiba ka dirina. Jaka Sinangling narik napas panjang terus kedal di lisan. Tah, ayeuna mah mending keneh leureuk heula benya di dieu. Tenangkeun hate oge pikiran Kirana. Oma, ulah ka mana-mana dagoan Akang di dieu nya. Kirana neuteup ka Jaka Sinangling, ungeuk. Bari terus ngawalon. Mangga, ku abdi diantosan di dieu Kang Jaka. Geus kitu mah Jaka Sinangling indit ninggalkeun Kirana anu bakal ngadagoan di tempatna. Mandi bari jeung teteleman di cai walungan anu herang ngagenclang caina. Memang seger karasana ku Jaka Sinangling dina waktuna harita. Sedengkeun Kirana anu cicing ngadagoan, cengkat nangtung, neuteup ka hareup siga anu jauh paninengan melong kosong. Kirana narik napas panjang, bangun anu hayang ngalepaskeun Bang Baluh hate anu nyedek dina jero dadana. Kang Jaka, kawilang lalaki anu bager, perhatikan ke diri aing. Kitu nate lantaran ngerasa kahutangan budi, lantaran diri aing geus nyalametkeun ejeng nulungan jiwana. Tapi ku kaayaan diri aing ayeuna jelas ngerasa hina, eueuh ajena. Padahal aing geus nyabrekeun harapan jeung kaayaan eusi hate aing ke Kang Jaka. Anu nepikeun ka ayeuna kaayaan Kang Jaka tetep teu robah. Kitu nate lantaran diri aing anu geus teu suci deui, diri aing anu geus kotor. Namun aing kekeh maksakeun diri bebarengan jeung Kang Jaka nganu ngarti sarua jeung nyiksa kana perasaan kana kahirupan dina waktu anu bakal datang. Kirana dina waktu harita akhirna boga pamikiran anu sejen. Manehna tetep ngarasa eueuh ajen diri, tetep ngarasa hina upama kudu terus bebarengan ejeng Jaka Sinangling. Mun kieu mah aing kudu nangtukeun sikap, kudu init sorangan ulah bebarengan ejeng Kang Jaka. Ngan tiru bayangan alasaradan bakal dicatat ku aing. Eta jelema-jelema teh geus ngancurkeun harapan aing. Kang Jaka, abdi tetep hina serta bakal tetep jadi masalah. Oge Bang Baluh, upama kudu babarengan sareng Kang Jaka. Wayana abdi ayeuna leuwih hade miang sorangan Kang. Kitu di antarana putusan sikepna Kirana dina waktu harita.
Jaka Sinangling jadi betaheun mandi bari jeung ngaruruan daki kekecebekan bari jeung sakapeung diuk dina luhur batu gede. Sanggeusna ngarasa cukup mandi, Jaka Sinangling hanjat ka darat terus di baju deui sarta indit muru ka tempatna Kirana ngadagoan leureuh. Kaget anu lain dikieuna Jaka Sinangling harita sabab tetela Kirana geus eueuh di tempatna. Jaka Sinangling luak lieu. Neneangan Kirana bisi pindah tempat atawa nyelang keur init heula. Nah ka mananya Kirana teh? Keur init heula kitu, tapi init ka mana? Keun dek di dagoan we. Dek di dagoan sakedeung mah di dieu. Ku Jaka Sinangling di dagoan heula. Tapi sanggeusna rada lila. Di dagoan Kirana eueuh wae datang, Jaka Sinangling mimiti ngarasa curiga ku kaayaan Kirana anu saperti kitu. Ku Jaka Sinangling terus digeroan. Bari dipapai di teteangan, di sakuliah eta petempatan, tapi weleh Kirana teu kapanggih. Akhirna Jaka Sinangling jadi ngarti. Kirana geus indit tanpa pamit, duka teuing kunaon sababna ejeng rek ka mana tujuanana. Jaka Sinangling nyaranekeun awakna kana tatangkalan, ningali ka tempat anu anggang, bari bibirna ngagerendeng ngomong sorangan.